Da jamin nu nyaman ka Gusti Allah mesti hayang naon-naon da geus nyaman dina salat urang. Geus nyaman dina puasa oge. Tos nyaman dina ngos urang oge. Da teu hayang ari rek lain ngasuh incu mah. Kitu nya. Keur bae da budak mah ulin rek kolot haban-habanan ulin geus kolot. Tos nyaman dina salat oge. Ari teu hayang ngasuh incu mah, ari teu nyah ka incu mah, tos nyaman, teu hayang ulin, da tos nyaman maos Quran, tos nyaman salat, tos nyaman puasa, maka teh aya kanyaman. Nah urang teu nyaman teu kaop gaduhan, hayang kulingan wae, hayang shopping, hayang ka meuni, hayang capean, sabab urang teu nyaman ibadah ka Gusti Allah. Lamun tos nyaman mah, da teu hayang ulin-ulinan teh kitu. Ari teu rek ngasuh incu mah kitu. Aya tengah ngasuh anak mah, nah tos nyaman ka Gusti Allah. Jadi hirupna dipasang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bapak nu mawi urang pasti dipasihkeun nyungkeun kanyamanan dina ibadah. Kedah dinikmati batur mah tepikeun punten aya waliullah jeung mah nya waliullah naros ka Gusti Allah teh. Ka malaikat teh naros. Ari anjeun ari di surga cenah aya salatan teh. Kira aku di surga salat di surga malah di tempat ibadah abdi mah alim cenah alim lebat ka surga salatan mah tepikeun ka amis eta salat waliullah mah kitu nya. Jadi salat teh amis da urang mapan kana salat teh bujeng-bujeng amis hayang baru beres we salat teh tah eta teh margi teu nyaman teh urang mah. Nah teu nyaman sabab urang mah ngarasa dititah Gusti Allah lain kebutuhan. Upami ibadah ngarasa butuh lamun urang tapak uraneun Allah miwarang ibadah teh da Allah mah teu butuh ibadah. Allah teu butuh salat urang. Allah teu butuh puasa urang. Allah teu butuh kana zakat urang. Da sabenerna mah lamun tapak uraneun urang mah pikiranna urang nabeut salat teu ngeunah mah. Jeung salat sangarepan pan ari salat teh jang urang. Emutan nya nah jeung rabeut salatnya. Ari teu ngeunah mah. Mata lamun urang keur dititah salat teh kudu nyaman, kudu ngeunah salat teh. Mata raos-raos tempatna raoskeun, hatena sing raos. Nalika Allahu Akbar teh lain brai, Allahu Akbar agungna Allah teh katinggal. Nyaman hate. Beres assalamualaikum alhamdulillah Gusti. Hate teh tenang, beres katenangan. Dipasang katenangan. Margi nontos nyaman teh ya. Tah can kene wiridanana. Mata mun teu nyaman ka ciri naon? Cilencang. Surang cileung bari gaetan. Assalamualaikum rumpat langsung ke wiridan. Nu nyaman kumaha? Assalamualaikum. Dan geus nyaman. Nyana ka tasbih. Astagfirullahaladzim bi wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Dan nyaman teh ya. Maca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 doa kan Gusti Allah. Da nyaman. Kumaha nu teu nyaman? Rugusuh nu teu nyaman mah. Asa disiksa we dina ibadah teh. Nah, ini ulun mawi ibadah urang teh kadah ditinggal di tapak urang lain jang urang tapi lain saya sama Allah tapi kanggo urang. Mata dinyaman-nyaman, dinikmat-nikmat ibadah teh.